Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Semangat. Saya udah cenderung. Aduh, mesti pada konten. Ya bener. Sabar bagus. Ayah merenang 3 bulan. Ya, aduh, ayo nama orang kedame Persib, ayo berapa? Orang Persib, ada kuring mah orang Sunda resep kana Persib. Ya. Mari kumaha euy. Peuting aing asa teu pararu eta ningali babakar hiji. Aduh. Nepi ka deg-degan leuwih. Sok sieun leleh loba. Sedangkan waduh menang eta Persib teu peuting teh. Nyaeta kitu uing oge aduh sarua we. Pan sedangkan Persib teh butuh kemenangan minimal menang rek hiji rek dua oge. Ulah eleh. Lamun peuting eleh nya pasti kadua. Tapi tadi dinya Persib teh mentalitasna geus gaya. Nyata lah kitu hongkul menang ka urangna boga mental kitu mental baja mental juara. Nyata. Tah peuting oge geus eleh 2-0. Sakurang-kurangna mah lamun mental goreng pasti ngawur. Begitu si Barba ngasupkeun eta Barba teh barudak Bandung. Begitu ngasupkeun di headen eta headenan gaya. Aduh nepi ka jadi semangat. Jadi tidinya keluar dari mentalitas percaya diri. Di sana itu si Barba bisa ngasupkeun. Lamun awas si Barba teh mimiti mah teu bisa ngasupkeun cilaka. Tapi didinya tah disebutna nguji mental juara teh didinya. Matak Persib mah hese dielehkeunana. Geus mentalna soalna pan coba main keluar kamari basa ngilu kana ACL tuh. Champion Asia ACL tuh. Tadi dinya naikeun pamor naikeun mental. Matak Persib mah hese dielehkeunana. Manehna nyaho kitu kumaha? Disebutkeun mental, ari mental juara teh lamun kaluar misalkan kan mode kamari ngalawan Bangkok United. Terus perwakilan Malaysia teh naon poho deui lah. Terus meureunan wakil Asia. Wakil Singapura. Jadi kan begitu lamun main keluar negeri atau keluar daerah, keluar Indonesia. Tah didinya namahan mental. Mental teh keluar jadi bertambah mental teh bertambah ieu semangat bertambah mental bertambah. Jadi keluar lamun geus keluar gitu mah mental pasti namahan komo deui main jeung asing gitu luar Indonesia gitu. Nya ningali sok ningali sugan. Sok pan kuring mah resep atuh kana Persib mah kana bola mah. Lain maneh peuting kumaha ngadeg teu. Aing ngadeg deui eta ti barang mimiti aing panon aing nepi ka geuneuh lain geugeuh kana naon eta asup deui. Pan didinya tah mental lamun batur-batur wae mah geus katinggalieun 2 kitu. Pasti goyang mental segala rupana. Pasti kadangkala namahan. Tapi Persib eta mentalna mental baja mental juara mah teh Persib mah hese dielehkeunana. Soalna hiji boga mental, 2 boga pamor, mentalna mental Asia, mental juara. Tah peuting lamun misalkeun mental
Lah mun mental-mental lain wah kudu ieu. Sedangkan Persib butuh kemenangan 2. Kudu butuh kemenangan 2 sedangkan katinggalan 2-0 ti barang mimiti. Tah lamun lain wah kudu namahan. Tapi didinya kasabaran pemain Persib katenanganana nepi ka bayar hiji ku si Barba terus namahan deui babak kadua tah didinya. Tapi hiji meureunana pemain Persibna konsisten terus bekerja keras terus pelatihna tah kejeniusan pelatih teh didinya. Pan kitu pelatih teh kudu ieu ulah ieu hungkul ulah curug hungkul sirah jeung otak formasi paenukeun rek kumaha tah jadi mendapatkan hasil positif 3 poin tah balik menang jadi kahiji deui. Maneh mah bisa kitu. Tah ayeuna teh pan urang teh nu rame teh ayeuna dina liga urang teh Liga 1 BRI teh naon? Hiji Persib 2 Borneo 3 Persija. Tah lamun misalkeun salah sahiji antara Persib eleh atau Borneo eleh cilaka. Misalkan Borneo eleh tah Persib bertambah peluang lagi. Lamun Persib peuting eleh wah cilaka. Tadi dinya mata pemain Persib mah mentalna wah best of the best karena sudah keluar karena sudah main di negara orang lain. Itulah butuh main di orang lain teh mental nah jadi mental ya termasuk masuk karena AFC gitu. Jadi setiap main keluar ke negara lain teh namahan mental. Pandidinya matak disebut mental juara. Seperti ayeuna ning dina liga lain-lain oge rek Eropa misalnya Spanyol atau Liga Jerman, Liga Inggris, Liga Itali, Liga Perancis sarua rek kitu kieu oge jadi mental gitu. Maneh punya keruan sok ningali wing oge pan sakali-kali ari ayeuna mah tara ti heula. Matak mental teh penting main keluar teh penting jadi eta. Jadi walaupun katinggalkeun 2 tetep we tenang. Memang pertama geus eleh 2-0 itu gugup. Tapi hiji instruksi pelatih nyata bojan hodak. 2 pemain semangat tidak memandang capek jeung sagala rupa. Ya bener maneh pisan. Maneh gara nyanyi atuh. Sok hiburan tama kesel. Sia mah kana hiburan wae pan aing teh keur nyeri huntu. Nyeri huntu jeung ngawih beda. Justru nyeri huntu lamun nyeri huntu dinyanyikan insya Allah coba mah karasa. Lamun dicicingkeun mah nyut-nyutan karasa. Sia mah gocrok. Kaing halukeun tah nyanyi. Gaya rek nyanyi oge ngan si lain kudu ditemal. Jadi urang silih. Atuh sakali-kali pan urang mah hiburan. Lah. Kehola kada pikiran hola uing oge nyanyi teh ulah nyanyi. Pecembrang-cembung teh para rubuh ka dituna teh bisi teu nyambung. Nyanyi naon we atuh. Pantun atulah atawa ditebakan tata rucingan. Tata rucingan maneh mah. Tah uing marek nanya ka maneh. Maneh boga kaboh teu? Atau majikan? Boga lah. Siapa sia tara maneh? Nyawa sok ngaranna ge jelema sate atuh. Kali-kali kadang kala pabeud-baeud. Tah kurek boga kata-kata ampuh sia buat lamun jelema
pasea wae nyata pamajikan jeung salaki pamajikan pasea wae uing boga kata-kata mutiara. Insya Allah mustajab. Wah, nu bener. Sok salah meraktekkeun da mah kudu jeung praktekna. Praktekna kumaha? Rek ayeuna rek isukan. Ayeuna atuh kudu diieukeun, kudu dipraktekkeun urang kudu dibejaan carana kuing dipraktekkeun. Lamun pamajikan balik. Bener. Kumaha carana nu bener sok carana asa maneh bener uing mah sok insyaallah dipake ari kira-kira mah tak pialuseun mah. Uing geus dibejaan. Lamun ilaing mah dengkeun. Buru ku aing didengekeun. Lamun ilaing keur pasea jeung pamajikan, atau pamajikan buat baut. Gunakeun kata-kata mutiara jeung mustajab insyaallah dijabah ku Gusti Allah. Asal manehna serius. Dengekeun ya mah bener bisa percaya aing burak ku waduk. Sia mah teu cerugakan tah burak waduk yang naon atuh meunah nu diburak daripada nu ngaburak. Nya waduk diobalkeun diburakeun ka maneh aing ge daek atuh. Anak mah bisa geuning. Eta mah ada eta mah nyata sok bukti kalawan nyata bubukti dina mata. Benernya. Bener sok atuh. Bener sok. Akhirnya lamun maneh pasea jeung pamajikan buat baut teu pararuh atau lila lah latuna saminggu. Gunakeun kata-kata mutiara. Guru atuh omongkeun ka aing jadi panasaran nila wae kieu. Ayo aing ngomongkeun eta. Guru omongkeun kata cara-carana. Tentunya aing ngahaja supaya maneh penasaran. Buru anu bacot wae omongkeun. Tapi lamun besok praktekkeun. Buru. Wah, kan salapan kali, kakadu salapan kali. Praktekkeun. Bari muka baju, muka celana. Wah, udah kitek. Wah, udah kitek katintalina. Muka baju. Wah, udah kitek. Kakatuhu, katintalina laan celana jeung kolorna hungkul. Tamahan deui weh make euntong. Manehna bari ngentong. Oke. Maneh ningali sorangan terus we nepi ka buka senggat segala rupa. Wah, ketak-ketak. Nepi ka tengah kolor hungkul anu ipis. Tapi maneh fokus kana genteung. Insyaallah maneh ge bakal seuri sorangan. Komo dibatur. Bakal seuri bari ngagakak. Bari ngomong puah maneh mah edan. Balik sama kitu eta mah. Praktekkeun pamajikan maneh nu pramuka oge bakal seuri sabarengkeun. Bari wah edan jika anu galak anyar. Tapi kudu dipraktekkeun ya getekna ngagelona insyaallah coba. Lamun seuri eta pamajikan maneh insyaallah bakal balikan deui bakal sosonoan deui. So kata-kata kakitu teh jiga teu payah tapi nyaan insyaallah bakal seuri sah-sah jelema lamun geus seuri pasti terpaksa pasti weh. Insyaallah bakal deukeut deui. Pamudi jeung pamajikan bakal seuri. Nah iki komo di awe mah kababarieu ka seurina.
Dasarnya bener. Oh, hayai ku aing ke dicobaan lah sugan atuh nyaan. Soalna aing keur asa. Oh, coba. Tah, itu bersambung dengan wanita ngadengna ieu mah kesel. Suka teuing lah risau sing ngadongina. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga sehat selalu. Jangan lupa like dan subscribe agar channel kami bisa maju. Dan terima kasih yang sudah follow dan sudah nonton. Semoga sehat selalu dan lain-lainnya berikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.